lain bercekolot baheulanya kumaha gitu. eta ari buah murag tara jauh tina tangkal lagi nih. Oh nya pepatah kolot mah da eueuh nu salah bi barenar kabehna oge tina hasil pengalaman ai kolot baheula mah pan kumaha di Eta sudah meni bolho-bolho tinggi nih juga bapana. da bibi aing da boloho sarua cai aing jeung nyalahkeun bapana nya guys. Emang kumaha emang si udah Pan ek ujian teh tah ngapalkeun embung geura. ya terus kumaha ku bibi dikumahakeun. Ku bibi diancam lamun embung ngapalkeun maneh ulah hayang wawuh jeung mamah dikitukeun. Terus kumaha tuh? Mara balik sakola ditanya ku bibi cenah. Kamu siapa? Cek si udah teh. Nah bener atuh ai budak mah. Ya guys ya. Pancina ulah wawuh jeung mama. Berarti di sekolah teu bisa eta budak. Ya, jadi teu wawuheun we ka bibi. Ini. Ya wae. Tapi udah bener guys nya. Hese. Bener teu. Uyah mah tara TS ka luhur ka handap. Ya. Ai ti luhurna kitu mah nya. Gitu we sarua. Rempang nih guys. Bisa wae daun suraung ya. Kenapa nih kos? Biasa we berat ya ke umpuan HP pasti mana deh Ngabuburit latihan aing pan kadang deui puasa anjir. Oh. Bener tuh. Latihan ngabuburit lain naon bisi poho anjir. Ngabuburit yang harapan puasa poho ngabuburitna. Sok anjir bisa teu afdol lain naon. kalau berat tunda heula masalah puasa mah berat apa tuh penting si mangutar kepalingan motor. Oh di Oh motor nu manana anjir? anu Supra teh ya Nu super padahal eta masuk diabuskeun ka imah lin. pan dijebot tina panto. Anjir bahaya berarti euy. Oh Kamari ieu anjir Ki Udin. Nah, usum kalengitan motornya euy. tuanan berat tapi murah meureun ari keur usum mah nya. Beda jeung keur langka Naon? 8 usum. Murah kumaha maksudna? Ai keur usum mah biasana ge rambutan ge sok murah. Ini aing tadi nama arek diajar aing ngagiclek juga si ieu. Atuh please atuh kos kasih kesempatan daku untuk ngagiclek siga maneh rempag. Maneh mah rada pintar atuh saeutik atuh anjir. Aing hayo we bosan anjir peran pintar teh bener teh guys. Ai di dinya rempang mah atuh rek saha nu manerekeun kameramen. Terus kumaha atuh eta anjir? Kosi mah karunya kamalingna bener euy. Naon sih jadi kamalingna ieu maneh? Ya lamun rek karunya mah ka Mang Utar kos. Ya berat ai ka Mang Utar mah kosi mah teu karunya atuh leungit motor mah tinggal meuli deui manehna mah tapi malingna coba kan STNK jeung BPKB na teu kabawa. Motornya jadi motor bodong anjoy. Murah dijualna. Untuk gitu konsepna CT Kosim. Please kos. Lamun arek ge watir ka Mang Utar kos. Keun wae maling mah anjir rek motor bodong anjir. Arek motor eueuh banan, eueuh reman, ditutug anjir ka curug. Bodoh teuing si teh maling mah. Bi karunya anjir maling. Mang Utar aing nu kudu karunya mah. Salah deui nya Kosim. Salah anjir. Bisa wae ieu manuk puyuh ya. Nya. Loba pisan maneh stok suluh ceng euy. Kapan eta teh sum halodo berat kudu loba suluh kudu loba kalari berat. Oh bener. Jang siduru berat. Nah, keur halodo anjir. Keur usum hujan beureunan. Anjir da keur usum halodo mah hareudang nya. Anger sih masuk dibalik-balik anjir saroceng. Kapan ngumpulkeun suluh nama angger berat usum halodo. Kasih duruna usum hujan. Oh. Maaf atuh aku salah paham. Aing enggak karekeun salah paham ya aing. Saroceng. Lain berat. Apa teh tadi anu cilaka hareupeun imah si Kosim berat. Apa ngadenge aing pendengi di tetangga kumaha di? Ku boloh-boloh nasi Kosim beratnya. Kapan anu cilaka berat hareupeun imahna. Ku aceng teh ditanya berat. Kos
tadi nu cilaka hareupeun imah maneh ditulungan teu. Terus Nembalanana teh cenah urang mah tulung anjing ka dempet. maksudnya kumaha teh? Maksudnya Aceng menyimpulkan bahwa si Kosim itu boloho, ya? Eta di mana eta kesimpulanna? Pan sarua Aceng. Maneh ge boloho nya guys nya. Cing di mana? Ya, Brad. Geus karuhan nu cilaka teh jelema, Brad. Ari si Kosim anu ditulunganna teh anjing ka dempet. Teu boloho kumaha sok, Brad? Nah, iya. Sekarang mungkin Aceng yang salah paham sekarang, ya, gitu. Jadi Aceng maksudnya berenang maksudnya si Kosim, ya guys ya, maksudnya si Kosim teh kieu. Si Kosim nulungan jelema, lain nulungan anjing. Tapi eta jelemana juga anjing. Ditulungan tidak tahu berterima kasih. Kitu maksudna meureun Ceng. Da dina kacilakan eta nu kurangnya homa eta kecelakaan tunggal, lain motor nabrak anjing lain. Ya, nu cilaka anjing mah. Paribasa eta mah Ceng. Ya, paribasa. Salah paham Ceng. Ya. ya wae ya saroceng. Boloho cenah. Cek aing mah sesama boloho mah nya guys nya, dilarang sering mendahului atuh. Hah, bisa wae ya anjir balak butak ya. Brad, syukurang meni pargel kieu euy duh. Boga jamu tadi mah. Oh, aing tara boga jamu nu kararitu anjir jeung warina ge moal mempan atuh pargal mah diurut. Embung Brad diurut masuk ngagedean. Tong ka Maerot atuh diurutna. Ya heueuh atuh ka Maerot mah ngagedean ya guys ya. Meureun teu mantas anjir awak leutik suku gede. Kasaha? Kaur. Kamang Itang. Kamang Itang tukang urut pan. Ngeunaheun Mang Itang masuk. Urang teh boga tas latihan Brad euy, tas latihan lelempangan gitu. Lempangan. Latihan naon nih? Latihan jadi nugel kok. Nying. Ya, cek aing ge anjir geus rempak deui wae ieu ampun teuing. Please bos. Bos, teu kudu latihan jadi nu gelo mah bos. Ya. Naon cita-cita eta jadi nu gelo aing latihan sagala ieu. Ampun teuing bos. Najan sakumaha ekonomi sulit bosnya. Istighbar we bos. Entong menyerah terhadap keadaan bos. Ulah bos, ulah gitu bos. Istighbar mending oge. Selatihan jadi nu gelo ieu. Ampun teuing. Hah, bisa wae ya anjir, cangkang tisu magic ya. Warga kieu euy. Power asam urat aing di duh. Kade atuh Heueuh puguhan. Bibi pernah nih asam urat bala. pernah kacida bibi mah. Terus cagernya ya mah. Cager alhamdulillah. Make naon eta? Lah dipetis we dirujak geuning bagikeun ka tatangga deak kedeung ge Nying. Boa bah,